Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dahareuna sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana masih dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, urang patepang deui tina pangajaran bahasa Sunda. Hayu urang lajeng deui pangajaran bahasa Sunda anu salajengna nyaeta ngeunaan kecap anu saharti atanapi sinonim. Nah, pasti hidup anu nanya naon ari sinonim teh. Tah, sinonim teh kecap anu sarua hartina. Nah, contohna teh sapertos kieu. Beunghar mesa harti eujeung jegut jugala. Kitu deui kecap miskin mesa harti eujeung balangsak malarat. Sinonim gunana pikeun nerangkeun kecap anu dianggap hese atawa pikeun milih kecap anu leuwih meunah dina hiji kalimat. Nah, hayu urang tengetan dua kalimat anu aya di gigir ieu. Anu kahiji, jauh moal burung cunduk, anggang moal burung datang. Anu kadua, peuting teuing ku jempling, di jalan ge simpenaker. Kecap jauh saharti eujeung anggang, kitu deui jempling saharti eujeung simpe. Nah, lantaran make kecap anu beda sanajan hartina sarua, kalimat anu neme teh leuwih beunghar kekecapanana. Tah, ayeuna tiasa kuhidup dibuka di halaman 18, didinya aya latihan 4. Nah, pe kuhidup teangan papasangan kecap anu saharti. Nah, pengajaran bahasa Sunda anu ngeunaan kecap saharti atanapi sinonim dicekapkeun dugikeun kaneme nya. Jadi yang hilap tugasna dikerjakeun dengan langkungan Google Classroom. Panginten ti Bapa sakitu wae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.